eta motor genderong kitu rusuh lain ka euy teuing naonna ya teh cigana mah pegat rantai gresok ka dia lilikan. Maknya motor metik pegat rantai terus naonna atuh ya anjir teh hirup ya teh nyaho atuh motor mah hirup lamun motor hirup mah atuh meureunnan maju sorangan sieun cedeug tak balik anjing. Kunaon motor didorong gitu. Iya Yan euy. Tadi teh orang teh nanyakeun ka si Eka. Motor teh cete pegat rantai, peklein rantena ais dicabak anjir. Mesinna panas, sugan maneh apa kudu kumaha hayang tiis. Atuh hayang tiis mah mesinna abuskeun kana kulkas. Heuh, calno sia mah. Ngomongna jang bool aing tah. Coba anjing. Orang hidup itu kok. Jadi kan terbingung ya teh. Nah emang mana bingung kunaon? Nyarek terbingung kumaha urang ayeuna cicing di Indonesia teh bisa gawe kulin hese dikir corona. Pokona mah geus hoream di Indonesia teh. Terus kayang mana kumaha atuh? Ya kayang urang mah yang pindah we kanu tempat nu tipis. Gampang we atuh ari kitu mah pindah we. Pindah ke mana ibane? Ka luar negeri. Beki panas. Lain atuh. Terus ke mana? Ari pindah we atuh ka Indomaret. Nice ya ka Indomaret. Pan di Indomaret mah tempat anu tiis aya AC. Anjir, oi, kenalan euy. Biasa bobogohan. Oh iya, gaya motor buka kabogoh. Lain orang rek nanya euy. Ari basa kamari di lemur mana kurban tuh? Aya nu kurban mah. Wah, bener euy. Emang kurban naon wae Roy di lemur teh Roy? Alhamdulillah, kurban eten urang mah. Ngasarangan-sorangan euy kurbana. Wah, bener gaya bisa sarangan-sarangan gitu. Kurban naon wae cing urang hayang ngadenge Roy euy. Kurban sapi aya, domba aya. Wah, hebat atuh hari kitu mah Roy euy. Adi mana aya kurban eueuh? Aya di utur urang kurban sarua. Wah, kurban naon gitu? Kurban perasaan ngobrol. Neng keur naon? Penungguan jelema tadi can datang wae. Naon nungguan nu teu pasti, mending ka urang ieu kasep. Pedung tiga bangkong cuma. Atuh da alieur. Si goblok titah nyingkah ka aing karena manehna nu indit. Si goblok itu budak teh karang ngajarok di ditu ku bapana di tangan teh. Beta, bapak mana itu nenengan goblok sih mah? Hah? Itu goblok Bang Oda nenengan sia. Hah? Asya deng itu goblok. Naon? Mel. Itu jelema karena Mana euy? Mana mau? Itu. Oh, ayo satu. Karena naon cicing di dieu? Ngerti ya karena nongkrong atuh. Reka mana neng meninggalis gitu. Ke depan mau jalan-jalan. Situ mau ngikut. Ayo atuh gaskeun.
Mantap. Dadah monyet. Si goblok ku aing diajak ngobrol jole kuno gelis mah anjing ngadenge. Bingung hirup teh kudu kumaha heuh kabogoh teh boga motor geus rungkut deui asa serba salah we hirup teh kumaha nya. Itu si ucok kunaon jelema teh ngomong sorangan gara cigeun nu edan. Anjir pala laur buat jadi nu gelo anyar gitu. Paling sampeurkeun jelema kitu. Dar. Naon atuh baun meninggal ruas pisan urang ke ngahulang ke lalieur euy. Kunaon atuh Jang meni hirup dengan lieur we jeung lieur maneh teh. Heeh bon urang teh bingung euy. Motor geus rungkat kabogoh direbut ku batur wae kudu kumaha heuh. Kalem cok. Urang boga solusina. Emang naon kitu solusina? Nya solusina mah kieu heuh. Kan eta urusan maneh, masalah maneh. Cek batur ge lamun anu nguruskeun hirup batur teh dosa. Panyata rek mere solusi efek teh dasar gomblang sunjang bangsal.